maneh diukna Kipati kaulan Sri Paduka pupu dening ati sembaeun abdi sapangeussi nagri hamba sapangeussi nagara nampi kana pembagi salira kalayan nyanggakeun sembah pangabaktus sembah kaula aya dina dampal sampean Gusti Prabu ya ucas tetis pen akang terima dening tangan loro kiwa lan tengen disimpen kuning hati pun deing mastaka Kipati Himalan atuh kali nanti eta naon tina naon rupiah kalepatan ageng sareng alitna muga salira tiasa ngahapunten kana kalepatan pati dalam pada saling hampura jeung akang rayi Himalan ping tigana permilanipun panjenengan keresahan nimali datang patih datang ka dieu wonten kerasa kang punapa jelaran kang pun diajeng ajeng siang pun dalukungi kajabiti kasoran selera Gusti Prabu ya tunggu awak maneh Himalan Senopatik maneh kaharep diukna kiadi kaharep maneh kapayu Gusti Seno Sri Paduka puputon kembang kadaton semaheun abdi sapangeussi nagri hamba sapangeussi nagara nampi kana pembagi salira kalayan nyanggakeun sembah pangabaktos kaunyuk panjenengan Gusti Prabu ditarima rai cager awak maneh nyaeta keur pilek ieu teh rada bareuh kulan kasarang budeg ongko malu ku ami sora we rada peuyeul nya faktor cuaca ya atuh kalina ti eta boh minanten darwe kaluputan ageng sareng alitna muga agung sacukup lumur jembar hapuntenna nu diteda ngeran ya saling malumi saling makiumi Himalan tansah diajeng-ajeng aya pikersaeun naon ieu teh mangga ulah didingding clear gendang siloka bejer biasa tarabasna bujeng hingga kapunut marga ning tanaga larapati kasanggakeun khusus kangge salira umum kangge ieu nagara Cakrabuana nuhun tansah diajeng-ajeng ngeran ya saperkara akan ngahaturkeun layang pangajen dasar tina anjeun sampean geus datang nyosan kana pangangkirakan Himalan kadua ti eta akang salaku raja di nagara seja masrakeun oge layang pangajen anu saluhur-luhurna ka diri anjeun dasar tina rasa rumasa akang salaku raja nyaeta ngeyeuk dayeuh ngolah nagara di ieu karaton nagara katinggal sampean istuning tengijing silabekok nemas satiasa tuhu ka diri akang Rai Patih lan Senopati parantos janten kawajiban ngeran parantos janten kawajiban Gusti aya perkawis eta mah tantos lahir kaula ning Gusti batin kaula ning Maha Agung deres sokomo salaku urang pejabat salira pupucukna ibarat angga hotak badan mapan kaula teh ibarat buntut jeung hulu deres hulu ngidul ngiring buntut ka kidul hulu ngaler-ngaleor buntut oge ngepot ka kaler teu boleh ngepot iya Himalan memang dina rupaha sepak terjang banting tulang di negara yen timimiti ngecek ngebur melak tanur babakan melaksanakan tuh jadi negara anu merdeka kalayan laluasa ieu teh hasil rancage urang dua tiluan hasil kakompakan kata-mah para pejabat anu liana anu tangtuna ngarojong naon rupaha anu tepikeun kawijakan tiluhur kahanap oge aspirasi ti handap nepina ka luhur sasat eueuh gantar kakaitan
sasat transparan dina mangsa ayeuna Kipatilan Senopati. Imbalan leres Gusti menta supaya ronjatkeun deui dina rupa hal widang kagiatan kahareupna anu sakirana pikeun kamaslahatan balarea diestokeun ngeran oge bisi aya sumangsi syarat Cobi kritik jeung sapuratina anu sasatna pikeun pangwangunan di nagara sok balaka beja di kaula mah teu aya oh rupina ieu nagara teh lebat karapana paribasa kumaha sepi paling tawong rampok nu digawe simpe hate kaum buruhan teripu Duh. karyawan sami sarenang ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis ieu nagara teh nyata aya dina karaharjaan dina kaam tawis ieu nagara teh aya dina kamakmuran makmur dina keadilan adil dina kamakmuran tentrem ai sakola-sakoleh masuk aya nu silung aya wae kulana tuh ngan dina lebah dia mah panginten Cobi seun da ai ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara mah ai ukur 2 hektar mah cekap sataun oge beres nya mah burung roes kulana tapi ieu mah pan ribuan jutaan hektar woloh anu tangtuna pendudukna oge jutaan di nagara sakuriling bungking sedengkeun ai sanajan buuk sarua hideungna karep jeung kahayang parupa-rupa jeung beda-beda nya sok bararenten tangtuna lamun nyumponan naon rupaha kahayang masyarakat mah tangtuna oge nepi ka puput umur urang moal beres roes marek nanging dina lebah dieu urang kedah nyumponan naon rupaha pangabutuhna beres anu pangabutuhna ieu teu kaya kajaba lintang ti imah pageuh beuteung seubeuh beres ngeunah nyana ngeunah nyani lapangan pekerjaan we terbuka luas iya beres tadina lebah dieu tangtosna urang ngreuyeun nikreuh anajan bari jeung pateuh paripaosna luhurna gunung oge bakal aya di sahanapeun mumuncangan ya eta alon ya ai sulang silung mah ngeunaan perkara ngeunaan tumibana kasalira mah henteu nanging nepi na teh nyaeta ngaliwatan pejabat-pejabat handap di antawis-antawisna teh nyaeta makmurna hiji nagara tur tamajuna dina hiji nagara teh lamun urang teh geus transparasi dina rupaha pendanaan anu dicairkeun ka handap Yoh, dikocor sasat rahayat ayeuna menta supaya keterbukaan ulah nepi ka urang ditutup-tutupan boh urang belanja naon nya boh gajina sabaraha anggaranana teh kena dikucurkeun anu saleres-leresna margi ieu teh anu aya patula patali ngeunaan anggaran teh dasarna teh meunang tina pajakna rahayat nya hasil ti rakyat iya margi rahayat lamun teh mah ditempo mah tapi punten Gusti sok balaka dadarkeun we deh da ieu mah sakoleh ka kuping ku simkuring tur takarasa malihan ku kakang pati oge katingali yen tina 82% APBN negara teh datangna teh tina pajak ti rahayat woloh pangagegna teh di antarana setiap sektor aya pajakna yoh nyieun imah aya pajak nya muka meuli tanah aya pajak meuli motor aya pajak beres ganti kaleng aya pajakna namo pajak merukana teh ngojek aya pajakna usaha aya pajakna beres ceuk paripaosna mah kaki iki oge beunang pajak keun aku pajak merukana kuman kiwari dahar ka restoran dipajak itu ieu dipajak tah ai pajak keur saha cobi da ieu dari janten tanah meureun ieu teh lamun urang mah pok blak balaka langsung nepikeun ka rahayat yakin rahayat oge surti jeung ngarti yoh nya di antarana meureun keur urang usaha nyaeta ngajieun badan usaha milik negara anu sakudak sakedik hasilna teh ditepakeun kana pangwangunan ditepakeun kana pendidikan jeung rea-rea deui beres dina kesehatan itu ieu ya
atau kawijakan Syalira anu anyar nyaeta MBG Eta makanan bergizi gratis beres. ya sakedikna aya nu nyawat Aya nyawatna kumaha nyawatna teh nyaeta seseueurna cobi ieu teh datangna teh ti guru-guru didinya ulah keluh kesahna teh beres. dina hak masalahna teh nyaeta tina bagian honor naha ai guru honor nepi ka leuwih leutik tibatan supir MBG Asa unggul kena supir eta hiji beres. kadua seueur kurang kali anu karacunan Muloh marukana teh katilu kurangna efisiensi anggaran anu teu aya patula patalina jeung makan bergizi gratis diantarana sepeda listrik Duh kaos kaki nepi ka 2 miliar hargana teh marukana LED TV LED LED laptop jeung sakuratina anu tangtosna itu tebih pisan tina mimitina urang pikeun rahayat kabehanana beres. ya katuruk katutu deui program baheula nyaeta bantuan ti luhur ka handap nyaeta BLT jeung bansos Beres. aya kecewas-kecewis ti rahayat tapi punten sok kumaha aya kecewas-kecewis na teh nyaeta piraku aya datang bantuan aya datang BLT teh nepi na teh kadulurna deui kabaraya deui dina gedena diharakan ku maranehna Nu deket we jeung nu deus bulan marukana teh kadang-kadang datana teh salah pisan kadang-kadang anu geus maot kabere aya datan anu geus marukana anu beunghar oge kadang-kadang nu boga motor oge nepi ka kabere aya nu teu boga pisan mah nepi ka teu kabere pisan aya nu hakna lapur marukana teh ya seperti nahana jika drama Cina geuning Gusti ya pan aya dina drama Cina mah geuningnya loba geun jelema beunghar nyaeta nyamar jadi jelema sangsara ya tah sabenerna nu kitu teh eueuh di aya mun dina kieu nama moal mungkin jelema beunghar make jeung nyamar jadi jelema sangsara ai rek lain rek nyokot duit BLT mah bener mun kitu mah tak kitu ya dina realita kitu Gusti atuh anyar-anyar jaksa agung naon katewa yo kageledah 500 miliar tah dekat 7 triliun eta teh ieu teh wayahna ieu maka payuna desakan ti warga masyarakat teh sangkan leuwih transparan kahijina terus kaduana teh undang-undang perampasan aset koruptor yo eta leres hukuman anu pangberat-beratna kudu setimpal marukana teh sabab ieu teh nyaeta pikeun kamajuan urang salarea demi kamakmuran dalam mudah ngeunaan APBN negara urang teh beungarna luar biasa marukana teh tong bujeng hingga pikeun program malah aya sesana pikeun bagikeun ka rakyat ngan teu cukup teh kulantaran ieu teh beurit-beuritna nakar pisan supremasi hukum tadi anu cikarorobot taku kituna sakola-sakolih nyaeta ngeunaan undang-undang perampasan hak aset jeung koruptor itu ieu Gusti digini pokok teuing sia ulah tarik teuing nyarita teh ai sakirana sarua ngakan duit proyek mah heuh ieu menepikeun nya sakadaring nepikeun mah apaan sarua jeung sia lain boga 100 dapur MBG sia teh jempe ahna ada teh ulah cuy atuh orang kan geus sarua loba jempe mah ari sarua heuh ieu menepikeun nepikeun penting kali teh CCTV pada CCTV heuh bener kade atuh pokoknya mah orang teh mongkeun yen urang teh demi negara demi bangsa kitu we ngomong hareupeun rajam penting mah sarua we jeung orai berkepala dua teh kitu nya iya alus nepikeun mah alus ha ngan meureut aing ngeunaan kawijakan undang-undang perampasan aset mah jigana kudu ngaliwatan sidang anu leuwih gede ha laras sing leuwih dariya dina mangsa urang musyawarah engke jaga sabab teu bisa diputuskeun ku kaula sakuraja hungkul
hak prerogatif teh lintang tiku salarea aya pejabat negara. Saeklan ya ingin sorangan. sanes Gusti atuh da aibna kadar ngalamar mah tuh. Kuninga beres we homo bari jeung pangkat randa. Alah kamu kitu atuh tos udar. Dalamun teh ama salira kitu tah. Kumaha? Lamun teh ama salira kersa ka urang dieu 20 awewe ngantai jadi. Pasti atuh. Heeh. Sanu nolak. Eta we uninga bisari Nya nya kumaha pula? mamana agung teh randa sarua teh. Eta teh. Nya wargina Pak Haji Andres teh. Nya Paingan. ya da bogohna ke kadinya. Itu saha ngaranna putri teh Dewi Subadra. Tuh. Tuh geuning. Subadra Rayi ari salaki na teh nyaeta panengahing Pandawa si Arjuna nyaeta urang nagara Amarta anu kiwari sataun lilana teges eueuh ti nagara kalayan ngadenge beja nyahoso teh manehna teh Subadra teh yakin loba nu ngalamar sabab kaula ngadenge beja di nagara Amarta teh keur diayakeun saembara blabara kawat anu jago Rayi. Aduh jago blabar kawat, malah si horeng si mana horeng nu mika cinta jeung nu mika hayang ka Dewi Subadra lain ukur akang sorangan. Sanes. Tapi saha loba raja-raja di satata madya desa sabelah dunya cek paribasana nyata datang ke negara Amarta nyata pikeun ngalamar Dewi Subadra malah teu kagoki lamun teh bisa menangkeun saembara anu jago blabar kawat bujang hingga ka Subadra pamajikan Arjuna nu kadua Srikandi ge diburahkeun. Poe itu geuning. Anjir. Buy one get one. Aya emongna. Sugan teh di Gria wae buy one get one. Ya. Aya bonus na saya marage. Jadi salira teh bakal jengkar ka ditu, init ka ditu. Rek ngiluan saembara. Gini. Atuh sawios we ai blabar kawat adu jago mabikeun we ka kami. Pasrahkeun we kulan bisa. Kaula teh pan pangkat teh senopati. Laras di lapangan yo. Juara pon ongko. Juara kicau mania ongko. Atlet sih. Minang abi mah pandi dieu pengaduan manuk teh. Eta teh. Sok ngiluan di dieu. Oh, paingan. Adukeun manuk. Eta nya. Aya maneh boga manuk naon? Boleh jerah? Oh, satak mah maneh. Nu kitu diadukeun atuh. Wios we ku abdi Gusti atuh perkara kitu bekeun mae tenang. Nuhun pisan ka pajasa maneh aing menang hayang menang sorangan. Gusti hawa tos Gusti. Nya, pilih capek ini. Bilih kumaha onam, bilih capek. Ya hariwang merukana ayu. Kumaha upami lecet salira. Sanes agul ku payung butut. Dina gara ieu punten ngeunaan kadijayaan, kasaktian. Dina nepis naon rupaha jajahan di luar negara, pan kaula banteng negara. Tanggelan teh pan salira. Kakang Pati najan bari jeung pangkatna pangluhurna kadua tik salira. Tapi ngeunaan kadijayaan pan kaula anu nyiapkeun pasukan perang. Memang kaharti. Ngan tetep sanajan bari kitu maneh muarek sanggup ngalawan jago semara. Nah kunaon? Apa saja saha? Saha? Anakna si Bima si Gatot Kaca. Gatot Kaca? Gatot Kaca? Nu kabejakeun pilih tanding sudah lawan. Hah? Anu kabejakeun Gatot Kaca teh manusia robot. Kulitna besi tulangna wajah. Urat kawat jeung sapuratina tidak tambaga. Sapuran gagalan. Alah. Wani ka eta maneh, ha? Wani teh Gatot Kaca. Sok wanita. Ai wantun mah wantun ngan menuju encok ieu. Alasan siapa? Menuju asapuran. Tah pasti gimir maneh gimir, ha?
Tapi aing sanajan bari jeung sieun tapi aing dorongan kuat pikeun ngilu ka ditu. Hah? Sebab ieu nyeret hate wani sote aing ayeuna kedalisan kulantaran awewena geus jadi randa. Dupi Arjuna teh pae nya. Pae. Maot kunaon? Teuing aya pae nama kunaon? Da geus sataun nilana teu aya di nagara. Ku eueuhna Pandawa Arjuna di negara nganimbulkeun lobana panglamar anu sumping ka negara Amarta. Alah. Nah, biasa nama manen leuwih nyaho info teh. Apa? Sok pangheulana apa biasa nama? Eta sama tiktokan wae atuh. Itu apa kana eta? Ya, sok logat. Kabeh mat ku belah we tah. Kabeh mat ku lagu eta tah video eta. Kok eta jeung top. Kitu ieu. Hah? Iya, tah ku kituna. Siapkeun naon rupaha perbekalan kaula. Raksukan emas picis inten cumanten bisi dina daftar mahal. Hah? Mitip di negara kula wawaka balik sapanjang kula can ngaboyong dua putri Subadra lan Srikandi. Bogoh mah nakar ka Subadra ngan teu kurang ka Srikandi oge. Ya, laras. Waduh. Kabayang lamun aing kawin malam pertama aing dirampok kuduaan. Hah? Wah, udah nyungkeun obat kuat kawa aja cecep gundala. Siap Gusti mangga bade iraha miangna bade iraha. Ayeuna tong disebut sebagai tokoh. Cunuk waktu prapta mangsa nitih kena wanci Mustari kula rek berangkat siapkeun pasukan pikeun mawa kaula kana kareta. Siap kaula. Kaula sakatana bade nyerangan dugi ka tapal wates mah. Iya, teu naon. Nya eta anu aya patula patalina sareng kapalai raja urang sadaya Kakasih Prabu Jayeng Suksara. Dina waktu ayeuna teh nya bade miar. Bade angkat ka mana? Ka PPJ. Ya. Lain sedege gedeula. Hei maneh naon hayang kieu heuh. Beungeut kanyutna ku kare. Rapat pakai hal teh. Jarang maneh kunyat kanyut anana ngaranna. Ai aing pagi jeung kanyut nyebut PAD. Bade miang nate ka negara Amarta. Bade naon? Bade ngiringan sayembara. Sayembara naon gunungan? Sayembara nate nyata sayembara bulabar kawat adu jago. Wira dunungan kaula teh nyata mikapalai hiji wanoja nu kasebut Subadra jeung Srikandi. Eta. Bisa diboyong, bisa dibawa Subadra jeung Srikandi syarat anu tangtu nyata menangkeun dina sayembara. Jadi dunungan teh bade ngiring sayembara gelut-gelutan. Ulu, hei maneh yang kieu. Ieu nama hayang modal. Cek aing cek nyuk itu we nyika ka WC jeung bukan bebeja sagala. Jeung ngomong atuh. Jadi dunungan teh bade ngiring sayembara hayang kawin ka awewe. Ya. Subadra Srikandi. Ya. Ngaranna aneh Subadra Srikandi. Bisa lagi Subadra Setiawati. Ieu mah geuning Subadra Srikandi. Subadra Maesaro. Subadra Srikandi teh dua awewe. Oh dua. Hiji ngaranna Subadra, kaduana Srikandi. Wow. Dunungan hayang nyanung. Ya. Wow. Hei maneh naon hayang modal. Nah geuning dunungan teh menik rakus-rakus teuing. Hiji ke pancan boga. Ye, nu penting ieu kapale dunungan. Kahoyong dunungan. Taku kituna supaya maraneh kabeh ngapi ngajaring dunungan urang sadayana. Getihna satetes ambakan sadami nyawa jeung ragana kaula masrahkeun ka maraneh kabeh
dina ngajaga di perjalanan Dah, eta sing nepi ka negara Amarta dituju. nu dipalar nyata raja urang biasa ngaboyong Dewi Subadra lan Dewi Srikandi. Dah, eta. Oh siap mangga iraha angkatna ayeuna Ayeuna tuh. Mas picis inten jumanten gotongan bawa pikeun pamahugi ka urang negara Amarta. Oke. Hey, Gitu dah. dah. Hei maneh, naon hayang modal? Geus kaluar. Anjing geuleuh. Penurang mah bro. Kepabayan. Hey, Golo. Spiritar. Aduh. Kecirit. Gitu dah. Jadi ayahnya mangkatnya. Ya. Oke. Maneh, naon? Kumaha kena ping-ping? Saya belok anjing sih teh. Ngomong wae. Penurang mengisah atuh. Pangelakeun jeung geus anjing sih teh. Nenehna Abang Ram. Oh Abang Ram. Abang rambut. Oh, ya. Luar biasa ya saya maradu. Tara-tara ya menang 2 widadari Subadra jeung Srikandi. Nyi ieu akang nyi. Ieu papa nyi. Akang pecinta randa nyi. Pecinta tanah. Randa bengsak sel terdepan. Wah, betul. Ya. Bakal dijadikan prameswari di negara kang. Nganu kalima. Tenang. Oh tenang naon eta. Urusan selera. Hakna. Untungna we salakina geus maotnya. Disebat maot tacan aya bugangna. Tacan aya buktosna. Daras bulan. Ngan ieu mah pikeun we. Ngaredam naon rupa hal anu janten amarahna raja-raja nyedayakeun sabaraha nu penting mah hasil aing. Nu penting mah bebenangan bulan. Dalam untuk dipikeun yakin kaulah Malaysia jeung raja-raja liar tina pikeun pasmi ieu negara. Ya, Tah eta dipikeun kaum teh. anu diwajagahkeun. Sateua can sabaraha saparos ditataan saha naon wae aturan sabaraha. Nada geus apa? Sanes ieu mah. Ya, pilih ieu bulan. Anu biasa patanang nu kaji teh geusan ngabewarakeun ka patanang-patanang anu sanesna ameh pada uningan. Upami teu uningan ku kaula bakal diwartakeun. Ya. Gini. Kumana tuh? Pada ngomong ah. Pas saya pelaturan saya marah ya tilu hiji temenang mawa pakarang kaya ning kangkang kolewang bedok ari congkrang kagari gede kakeris jarum sapotong temenang dibawa ka pakalangan. Teu nyanak henteu. Oh, di barang bawa. Henteu euy. Teu barang bawa dompet diteuneun. Oh, diamankeun dompet ieu. Kusaha pamajikan? Ogarwa ngilu ngiring Marukana ngarojok henteu baeud. ucap. Dan diserahkan mumul kulit teuing ah. Kadua na temenang nyolok panon oge najong larangan. Duh terbaik aja najong pada make sarepak busi kula teh. Aduh nya, geus make pengaman. Katilu temenang tuntutan di pihak jago oge patanang di mana sepak tak potong leungeun beh ditu nepi ka maot tapi kudu bebas ku cara hukum semara. Geus akur euy. Akur. Apal. Dagokeun siga teu kasa. Sikat euy. Kisi ku Abang Ram ieu. Saparong pau mah geus eueuh dug debirek karungaran Abang Ram ieu. Heuh? Pada arapal marukana teh. Murid Pak RW nanang euy. Beres percaya. Babaturan Pak Haji Andres euy. Sae mah. Dihaturkeun ka jago sae maras baros lenggah ka petempatan oge ka para wiyaga. Kumaha cia? Sumping jago saparos dipilih kula kubuhun ke Bojiro. Oke mangga cia. Ulah cara kamari dipentak ke Bojiro teh dererek-enekan dina lagu kicau mani. Eta mah nuju latihan. Sok, mangga.